Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang mumulai basa, reuskeun duduluran, raketkeun babarayaan. None teh, Ieu ka manor biasa, naon teh teh. jaga aya peryogi, mabere ngesok ke artos. Oh, sekarang dah kamari na, ini ngecok teh. Ngecoknya kamari na, beres ngecok di pagawean can beres. Peryogi itu Gua nama kuring mah teh nyaho peryogi, nyahona pagawean kuring kudu beres. Ini kamu pada melanang kayak dibereskeun. Iya, kuring ngecoknya soalnya kali kamari gitu. Ya lah kayak suka pergeto deui lah nya. Itu yang tenor. Nah, itu karunya tuh man, pagawean kuring ge era diku itu non teh kudu ngapulikeun. Kudu ngulikeun era. Dalam tubuh kita paksa. Dan kuring ge kan butuh. Ini butuh. Sarua butuh pagawean nya. Ayahnya Tuh, kamari teh, tanggal kamari. sebenarnya kemarin tampilan itu mah ayeuna Moal, can waktuna. Waktuna yang kepai kemis mah. Ya, dapat kumis potong. kepai kemis ya kemis. Bayar namanya. Gun ya lah mua mawar maut. Awat dia. Moal. Emot pangabutuh mah kana naon mata minjem oge. Cikuring lamun aya mah gun naik bae. Pan itu dengan can beres terus barang-barang cenah loba beulieun. Cuma masihan. Moal, Kayak buang masihan. Ya cukup. terus kene agawena nantinya buru beres. Kopek. Manor kopek ayeuna boga. Merek. Aduh. Keun rasakeun. Mana mau potong butuh. Aing